warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. langkung ti payun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Nu Maha Gopur. Sholawat ni wassalam mugia ngocor ngagolontor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun kasadayana atos kersa sumping kaya acara. Nyaeta acara anu osina dibikeun analisis carpot karya penulis nu kawentar. Anu bade ditugikeun ku Ayu Laiha kelas 11 MIPA 4 ka anjeunna di haturangan. Hatur nuhun ka panitia acara anu atos masihan waktos ngeunaan ngadugikeun analisis carita pondok nyata Paramandapan. Anu ringkesanana dina carpon nu hayang dihargaan teh nyaritakeun patetina dua lalakon utama nyaeta Kardi jeung Ika. Dina kaayaan anu matak mentok ku amarah. Ika teh jalma nu tukang ngadompet, tapi Kardi teresepkeun kulantaran keluargana hayang dihargaan ku batur. Pas keur ngadompet, Ika dibawa ka tempat anu poek di dinya pada ngagorowokeun ka ambekanana lantaran hayang dihargaan. Sanggeus kitu Ika balik deui ngadompet, bari beungeutna beungak, Ika laju beuki mija ngadompetna nepi ka ngagubrak kapaehan. Analisis unsur-unsur carpon tinu judulna nu hayang dihargaan teh kahiji temana nu hayang dihargaan ku batur. Latar aya latar tempat nyaeta tempat ngadompet di hiji desa. Waktu peuting suasana pada ngambek teresep katinggalna. Galur nyaeta galur maju lantaran carita hayang dihargaan teh nyaritakeun ti mimiti sabab hayang dihargaan nepi ka Ika ngagubrak kapaehan. Tokohna Ika, Kardi, kolot Ika, jeung Haji Somad. Watak tokohnya Ika anu hayang mementingkeun kahayang sorangan, Kardi mentingkeun kahayang sorangan, kolot Ika kawiwirangan hayang dihargaan, Haji Somad mentingkeun kahayang sorangan. Amanat tina carpon ieu teh nyaeta urang teh ulah mentingkeun kahayang sorangan sarta kudu mentingkeun oge kahayang batur supaya urang bisa silih hargaan. Sudut pandang nyaeta jalma kadua jeung jalma katilu lantaran jalma kadua Kardi jeung Ika jeung jalma katilu kolot Ika jeung Haji Somad. Gaya basana nyaeta nu samodel ieu dianggap unjul sabab carpona nuduhkeun ciri mandiri dina basana. Ciri mandiri di dieu pangarang make basa teu saluyu jeung kabiasaan masyarakat anu teu sopan. Sakitu wae anu bisa dipihatur, hapunten bilih aya kasalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara parantos rengse. Hapunten bilih aya cariosan nu teu kahartos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah anu Maha Gopur. Shalawat mi wassalam mugia langgeng ngagolontor ka Nabi junjunan alamnya ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta acana simkuring salaku panuku catur ngaturkeun nuhun ka rancangan sadaya anu parantos keur sahadir dina di acara. Nyaeta acara ngadugikeun hasil analisis anu bade didugikeun ku Devi Aprianti 11 IPA 4 SMA Negeri 16 Garut ka anjeunna di haturanan. Hatur nuhun ka panunggu catur anu parantos masihan waktos di dieu simkuring bade ngadugikeun hasil analisis. Judulna imut anu dipikasono. Kuring boga babaturan, yen ngaranna teh Nurlisa Islamiyah. Neuneuhna sok disebut Lisa. Ku kuring sok dilandi si kutu. Pedah we Lisa teh artina anak kitu. Lisa teh yen babaturan ke SMP. Mindeng heureuy, silih gonjak, silih hina jeung silih ciwit. Unggal indit sakola, Lisa teh bangun sok ngadaguan mindeng dielek yen kahaja lempangna laun.
Da hayang bareng jeung simkuring, tapi manehna tara ngaku. Ayeuna geus ampir semester akhir kuliah. Najan geus sakitu lila oge, teu bisi panggih-panggih deui jeung si kutu teh. Angger wae sok aya rasa hayang patepung deui sono ngeleng. Sono ku kareueutna imut panungtungna. Saterasna simkuring bade ngadugikeun analisis unsur intrinsik carkon. Jejerna kanyaah palakuna Nur Lisa Islamiyah, neuneuhna Lisa. Pelaku nu kaduana simkuring anu kadua simkuring anu dina carkonan teu dijelaskeun sahanamina. Latarna di sakola jeung di jalan balik sakola. Galur ceritana nyaeta campur tinu kalimat babaturan sakola waktu keur SMP. Ayeuna geus ampir semester akhir kuliah. Gaya basana make gaya basa sapopoe, watak tokohna tokoh Lisa mah dikesebeleun, simkuring mah eraan. Amanatna nyaeta sanajan geus kaluar sakola, terus sok pisah jeung babaturan teh ulah nepikeun ka poho. Useur sawangana sudut pandang kahiji. Sakituan anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cara parantos lense sakali deui hatur nuhun karerencangan anu kersa dongkap sareng hapunten ti simkuring bilih aya cariosan anu lepat atanapi anu teu kahatos. Hapunten tina sagala kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.